Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haduran mitra, alhamdulillah tebang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat? Mugia lungsur langsar mulus rahayu berkah salamet tug dugi ka sampurna. Urang ngadongeng deui mitra. Neraskeun hanja garapan carios kalayan judul Akibat Munjung karangan Bapaka Sukarna Nuri Ropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Upami teu lepat mitra hanja anu waktos katunda teh dugi ka kahar di baebe. Kecela abdi oge kabantun salah ku baebennya. Lantaran baeben nu pangkolotna aduh kasalahan teh nembleh ka baeben bae ayeuna namanya. Nu seje nama kabawa-bawa. Ceuk si Joher bari gogodeg jeung tungkul. Lantaran manehna oge rumasaeun tadi geus ngalakukeun kasalahan deui. Anu butuh ku duit rebu-rebu tapi hampir bahaya jeung gagal. Ugi kadinya nya mitra hanja anu waktos katunda teh. Kumaha lajengnna sok marangga kasadayana. Kun bae nembleh di dewek mah. Asal sari laing bae ti ayeuna kahareup sing salamet. Ulah aya kuciwana. Cik paeben bari ngareret ka Mang Endang anu tunggul. Pok neruskeun omonganana. Kumaha pikiran Mang Endang? Cenah. Abdi mah hayang terang eta bae baeben. Soal anu paeh hirup deui. Anu tetep teu kaharti ku akal kuring mah. Sabab lamun ieu soal henteu kabuka, kuring mah tangtu sing sieun bae. Ceuk Mang Endang bari neuteub ka paeben. Hanya Kang Mang Endang. Kuring mah era ku diri kudu nerangkeun anu kitu teh. Lantaran eta mah urusan jero. Hartina urusan nu goib-goib. Ari kuring bet barora bisa batepung jeung nu garoib. Malah disampeurkeun oge. Lamun aya teh mah nu goib teh nyaringkah. Lantaran kuringna kotor. Paling-paling oge setan-setan nu marakayangan anu dadangna teh. Lantaran tempat kotor mah dieusianana oge kunu kalotor. Cing, kumaha emudan Aden? Cik paeben bari ngareret ka Den Asmaya. Duka paeben, namung manawi teu kaabotan mah pun bojo sina nyarios. Nenah kersa nyumbang-nyumbang katerangan anu nenah terang atanapi nguping. Ceuk Den Asmaya bari ngareret ka bojona anu mendeko mando emok cabok. Kang, abdi mah ngora keneh Kang. Sanaosok nguping oge bilih lepat ngupingkeunana. Upami abdi kapungkur lepat ngupingkeunana, tangtos kana lepat nerangkeunana oge. Jawab Nyi Suhana bari ngareret ka Den Uwes sarta ret deui ka paeben. Da ngadongeng ieu mah Nyai. Pek bae rek nyaritakeun naon bae oge. Sabab bener jeung salah mah lain urusan urang. Anu ngadongengna jeung anu ngupingkeunana.
Kun salah bener mah kumaha masing-masing jelemana bae. Oh kadinya nena rek nyarita naon? Cek Paeben kawa saya ngadengikeun dongeng Nyi Suhana. Anu keur geulis teh lungguh timpu. Laras nena, cing gara nyarios, akang mah hayang ngupingkeun. Ceuk Den Uwes ngengkolokan bari neuteub kanu geulis. Mangga Den Uwes, namung abdi mah bade neraskeun dongengna Den Asmaya bae, anu karandapan ku abdi. Jawab Nyi Suhana bari imun. Ya, mangga Nyai. Ceuk si Joher mani ngeser diukna oge, hayang ngeundeukeut ka Nyi Suhana meureun. Kieu abdi teh hiji jalmi anu katalangsara nyatu sore henteu isuk. Abdi ikhtiar siang wengi ceuk babasaan anak mah. Tapi nasibna abdi panginten beda pisan sareng nu sanes anu berbeureum berhideung pakaianana teh, anu bru di juru bro dipanto katuanganana oge. Tapi ari abdi, Ceuk Nyi Suhana bari ngarengahap narik napasna heula. Kawas nu kasuat ku kaayaan baheula. Atuh nu ngadengekeunana oge marolong kawas gantung teureuyeun. Ari geus kitu, pok Nyi Suhana neruskeun omonganana. tapi sanaos usaha bea kadaek oge, sarta tetep sangsara bae. Abdi teu waleh ngahaturkeun nuhun ka Gusti Allah, sanajan bari sangsara oge teu burung dahar kene, sanajan koro uyah teu burung nikmat kene. Numawi saban manggih kanikmatan henteu waleh ngaturkeun nuhun. Bari teu petot-petot neneda sangkan aya milik ageng, bari teu waleh ikhtiar. Abdi ngemut tina haliah dunya abdi katinggaleun ku batur. Ngan ukur bisa dahar teh sanyana. Abdi ngarasa nyeri perihna lamun menta tulung kanu araya teu ditulungan, malah kalah dicecele. Atuh breh abdi gaduh emutan kieu. Aing eleh hojah dina ngarah dunya barana pikeun bekel di dunya mah. Tapi aing moal eleh geleng dina neangan bekel keur balik ka asal abdi. Tah dina akhirna mah abdi usaha sakuat tanaga sangkan bisa ngalaksanakeun pituduh Rasul parentah Allah. Alhamdulillah tepi ka ayeuna masih tekun ngalakonan eta parentah. Sabab abdi yakin hirup teh bakal pae, hartosna rohani bakal ninggalkeun jasmani lamun dipundut kuno kagungan. Kulantaran abdi hirup bakal langgeng, atuh tetela hirup di dunya teh kudu ngabdi kanu ngaturna hirup. Lamun urang ngabdi hartina urang kudu tunduk kana parentahna. Urang teu meunang ngalakukeun kalakuan anu dilarang, ulah ngalakukeun kalakuan anu dicegah ku agama jeung darigama. Hese ngalakonan anu kitu teh Paeben, malah hese pisan geuning margi beuki luhur elmuna beuki seueur gogodana. Margi setan manco bae ngagogoda ka diri urang sarta ngagogoda ku rupa-rupa perkara, sarta ngagodana ku rupa-rupa perkara. Contona bae geuning pun adi jang idik kakara susah nyiar dahareun bari bisa keneh dahar.
hayo ngajalankeun pamuhitan ka makhluk anu teu mulia. Atuh puguh eta makhluk teh dolog sarta ngarawu jeung mangku dahayangeun tambah batur. Atuh buktina kasaksi ku sararea geuning. Mang Endang, sanajan bro di juru bro dipanto oge henteu kadahar. Anu di dahar mah sarua bae jeung waktu keur sangsara tapi bisa keneh dahar. Karasa kanikmatanana dahar karo uyah, tapi nuju lapar lantaran tas capek gawe. Ari kadiekeunana mah sanajan dahar disayagikeun rupa-rupa laukna, tapi teu karana digawe capek mah teu nikmat geuning. Tungtungna jadi mubadir. Pakaian loba henteu kapake geuning tungtungna mubadir keneh. Imah gedong duit loba oge kitu keneh. Teu aya bedana jeung ukur neuleuh. Tapi janji tetep janji kudu pisan dicomponan. Tah dasar eta teh henteu bisa dielakeun, henteu bisa dihindarkeun. Da puguh janji mah henteu ka budak, henteu ka kolot, henteu ka siluman, henteu ka jurig. Lamun geus janji kudu dicumponan. Nu mata kajadianana Jang Idik mah kasaksi ku sararea geuning. Timbul rupa-rupa kaahengan anu akhirna matak heran keur sararea. Tapi naon anu ngajadikeun kitu teh? Janji Mang Endang, kecap urang keneh bae. Lamun urang janji ka Pak Eben, tangtu Pak Eben anu maena. Lamun urang janji ka Den Uwes, tangtu Den Uwes anu maena. Lamun urang janji ka jurig, tangtu jurig anu maena. Hartina anu nagih kana janjina, sabab nganju kudu naur, ngahutang kudu mayar. Untung pikeun Jang Idik mah saenggeus ngalakukeun janji teh, henteu laleda ngajakatkeun harta bandana ampir kabeh sarta mutuskeun hubunganana. Lamun sadayana perjanten mah ieu imahna oge dipeser ku abdi. Duitna diweselkeun sarta ladangna dijakatkeun ku Jang Idik. Sarta lamun perjanten mah Jang Idik teh teu gaduh naon-naon. Hirup oge ngandelkeun ti diri abdi. Tapi sadayana henteu aya nu nyahoeun. Nu mawi alhamdulillah, dina waktuna nedunan Jang Idik teh kawas nu paberat-berat. Lamun ngahutang saperak teh mah geus dibayar 10 perak ku rupa jakat. Nu matak manehna bebas tina hukumanana sarta sanajan katinggal paeh geuning bisa hirup deui. Malah bukti ku sararea kasaksi yen anu paeh teh bet gebog geuning lain jasmanina Jang Idik. Atuh breh ku urang kaharti pisan. Horeng anu dipuhit ku Jang Idik anu maen teh nyaeta makhluk halus anu teu kadeuleu ku panon lahir nagih hutang ka Jang Idik. Tapi jasmani Jang Idik sareng rohanina bersih ku rupa-rupa jakat. Aya paribasa kieu geuning, jakat teh panulak bahala cenah. Tah ayeuna kasaksi ku sararea yen bener jakat teh panulak bahala. Atuh urang oge lamun hayang salamet teh ulah ingkar tina jakat, ulah ingkar tina hade budi alus ati, daek amal jeung ibadah anu goreng saringkahan, anu hade jaralankeun. Kudu nulung kanu butuh, kudu nalang kanu susah. Kewajiban urang kudu
gedekeun amal urang kana jalan kahadean, kana jalan anu dibenerkeun ku agama jeung dari gama. Tah kunyieun amal hade kasa sasamaning manusia jeung kasakumna makhluk Allah. Tangtu bae ku urang teh dibales ku kahadean, komo deui lamun dibarengan ku ibadah anu tanpa pamrih mah. Tah lamun urang ngajalankeun anu kitu, hartina urang henteu heran ku anu aheng-aheng teh, lantaran urang geus aya kapercayaan jeung kayakinan sing saha anu tuhu kana parentahna Allah eta anu bakal salamet dunya akhirat. Ceuk katerangan kolot mah, hartosna di dunya ngarasa bagja komo deui di akhirat, anu hartina keur hirupna jasmani sareng rohani salamet, geus maotna oge salamet. Da hirup teh langgeng, lamun urang percaya yen hirup teh langgeng, tangtu urang percaya anu garoib teh aya. Ngan moal katinggali lantaran urang mah ngagunakeun panon lahir. Ceuk Nyi Suhana nutup carita anana. Oh, itu oge jelas Nyai. Nuhun Bapak mah. Cek paeben bari ngarenghap narik napasna. Dina bakating ku ato ngadenge Suhana gitu teh. Ari den wes olohok bae. Sarta hatena kabita neuleuh Suhana capetang teh. Lamun seug pamajikan aing moal dislesotkeun ku aing mah Nyi Suhana teh. Sanajan saminggu oge rek dikekepan bae. Ceuk gerentesna hate den uwes bari melong ka nyinena teu ngiceup-ngiceup siga nu geugeuh. Nyenah, sagala kejap-kejap hidup ku abah teh kahar bisa Nyai. Kulantaran kitu mengpeng ayeuna can datang subuh, pek gerareuh bae di kamar abah. Ieu paminta abah teh ulah ditolak. Abah hayang digugu ayeuna mah. Gerasa renen sareng den Asmaya di kamar abahnya. Ieu paminta abah. Ceuk Pasardia bakat kuleuleuh ka anak marentah gitu. Kulantaran pamentana keukeuh teu bisa ditolak. Aduh sararia tunduk kana maksud Pasardia. Leos Suhana asup ka kamarna Pasardia. Sarta terus dituturkeun ku den Asmaya ka jero. Atuh barang geus di kamar, serelek hordeng ditutup, sarta reket pantok mendeut. Jep anu ka kamar jempe ku den uwes teh ditutup siga anu kabitaeun. Hayam reang kong korongok saradea sare tibra. Tapi den uwes di luar sorangan di kamar hari. Teu daekeun sare deui, hatena ngarasa kaweur. Sabab ninggal Nyi Suhana ayeuna mah beuki geulis. Sarta beuki peungkeur bae. Kawas nu loba vitamin teu kurang dahar jeung make. Atuh bojona heraneun, gancang manehna nyambeurkeun. Sabab tita tadi oge Nyi Hati mah henteu geunah. Lantaran salaki robah siga ngewa siga cua,
baranggek Nyi Hati diuk deket pisan ka Den Uwes. Atuh Den Uwes teh ngejat keluar ti kamar hareup terus bijil jalan-jalan di buruan anu lega sarta gek diuk na bangku bari numpangkeun tuurna. Aduh Nyi Hati teu ngeunah gancang manehna nyampeurkeun henteu aya kapokna. Engkang, nah ngadak-ngadak janten benten budi ka abdi teh kunaon engkang? Ceuk Nyi Hati bari neuteub ka salakina anu diuk bari jamedud. Hati, kuring kajidang ngarasa teu sugemana kumaneh deh. Lantaran tadi waktu kuring niru-niru sora Den Asmaya anu nyampeurkeun teh maneh rek nanaonan eta teh hayang ka Den Asmaya maneh teh. Ari ngaku salaki ka kuring, ari hate hayang ka Asmaya sia. Nah dikira teu kaharti ku aing teh. Ceuk Den Uwes muncereng. Tangtos bae ka hartos mah engkang. Margi abdi oge ngartos naon margina engkang make ka jero kamar awewe sagala rupa anu kaparangan aya suhana. Rek naon akang niru-niru sora Den Asmaya sarta ngagorohan ka Nyi Suhana. Rek ngalakukeun teu bener engkang teh. Rek ngagadabah awewe anu boga salaki. Jawab Nyi Hati bari nyereng deui. Timburuanana beuki gede sigana teh. Nah, make jembut kitu sagala rupa sia. Ceuk Den Uwes beuki ambek daka ciri ti sosorongot. Bukti pisan. Sabab waktu akang ka jero kamar niru-niru sorana Den Asmaya teh ku abdi kaharti sarta terus disampeurkeun. Maniti kekereket, maniti kekerewet nyekelna teh, sarta mani ngagarayam rek muka samping sagala, alusna bae kaburu caang. Isinya naha make terus nonggong jeung pindah ka luhur ranjang, sanes palai di kolong ranjam kulem teh. Ceuk Nyi Hati mani nyereng deui nyaritana ada belanya sieun pacampur jeung keuheul. Lain era sia Hati, piraku make era sagala rupa ku pamajikan. Ngan anu penting mah gila aing teh. Asa sare bareng jeung kelong. Jauh melak melu rupa sia mah. Lamun dibandingkeun jeung Nyi Suhana, dampal sukuna deuleu. Sia mah teu sari, teu geulis. Mani cawukuk siga orai kadut ngarengkolna oge. Halik sabal. Ceuk Den Uwes bari nyingkahkeun Nyi Hati. Rek siga orai bedul oge jeung teuing. Nah atuh bareto nyebutkeun suka. Nah atuh make daek ngawin ka orai kadut. Lamun di dieu orai kadut didinya orai bedulna. Teu ngarumasakeun nu goreng mah jeung nu goreng deui bae orai bedul. Ceuk Nyi Hati mani jorongol. Jembe sia. Tuh, aya Den Asmaya keluar heula. Ayo, engke kadengeun ku manehna. Ceuk Den Uwes bari neuteub kana panto imah anu harita muka sarta Den Asmaya lempang keluar dituturkeun ku Nyi Suhana. Geuning aya Den Uwes sareng Ceh Hati. Daramal naon ce? Nuju ngibun pangintennya. Ceuk Nyi Suhana bari imut ngagalenyum. Laras nenah, akang teh nuju ngibun. Niiskeun hate bae. Jawab Den Uwes bari manggul.
Paingan abdi oge hayang kaluar ta salat teh. Nu mawi teras bae ngajak pun lanceuk ka dieu. Mani raos kieu hawa di luar mahnya Kang Aden. Ceuk Nyi Suhana bari neuteup ka Nyi Hati anu harita romana kecut. Tentu bae Nena. Ngeunah hawa isuk-isuk mah, tapi pikeun nu ngeunah ari salaki ece mah jauh tina ngeunah teh. Lantaran hatena pajuraweut kararusut. Hate lalaki mah mani jembet leuwih-leuwih ti buu kusut. Beresan bae ce Hati. Da urang anu jadi bojona, kapaksa urang anu kudu tunduk ka salaki, kudu ngawula nyenangkeun ka salaki. Abdi mah teu acan baha teu acan nolak kanu jadi salaki teh. Margi hayang sabeungkeut jeung hayang silih ayunkeun. Nu mawi kawajiban ece lamun hate salaki kusut ku urang beresanana. Ceuk Nyi Suhana bari imut. Nya Nena, kitu lamun kusutna mikiran pausahaan mah. Tapi lamun kusutna rek nyeleweng ti pamajikan kumaha? Jawab Nyi Hati bari melong. Tetep bae urang anu kudu ngakalanana mah ce. Lantaran urang bojona, urang kudu ngawasa ngabudi ka salaki teh ulah tepikeun ka salaki ti gujubar kana jurang kahinaan. Sanes kitu Den Uwes. Ceuk Nyi Suhana bari neuteup ka Den Uwes anu keur-keurung. Leres kitu Nenah. Akang kacida panujuna kana saran ti Nenah teh. Kahartos ku akang teh. Nenah, sarta akang bade satia kana kecap-kecap Nenah bieu. Keun digugu ku akang teh sabab kaharti. Teu cara pun bojo Nyi Hati. Sagala kecapna teh teu matak kaharti, teu matak nyenangkeun hate. Kabale jog akang mah boga pamajikan teh. Tapi keun bae lumayan gahel-gaheleun. Ceuk Den Uwes bari cemerut bakat ku sebeleun ka Nyi Hati mah. Mangga atuh Den Uwes. Abdi bade jalan-jalan mapai Jalan Ageung. Ceuk Nyi Suhana bari terus ngaleos lempang deui ngarendeng sareng Asmaya. Nenah, kunaon kecap-kecapna Den Uwes mani gari hal kitunya? Ceuk Den Asmaya bari ngarilik ka istrina anu lempang bari imut. Rupina mah Den Uwes teh ngarasa keheul engkang. Jawab Suhana bari imut. Keul kunaon? Cek Den Asmaya nanya deui. Tangtos keheul ku istrina bae. Margi sayaktos nama wengi tadi teh manehna bade ngalakukeun teu bener. Samarukna abdi sareng Ce Hati tos sare. Manehna badanten rupina mah sareng Kang Joher. Da kaciri waktos ka dapur teh ting harewos duka ngabadanten kenaon. Atuh gancang abdi pindah ka tungtung pisan waktu sare teh. Namun Ce Hati teu curigaeun ngalah ngelehan maneh aya di sisi ranjang anu caket ka lawang panto. Nah ari tos lami cetrek reup listrik teh pareum. Sarta jeup sajongjongan mah teu aya anu nyarios. Terang-terang aya nu nyampeurkeun bari ngagoroan ka abdi, bari ngajak sare dia handap ka abdi. Kulantaran kitu abdi teu ngartos pisan. Margi saumur urang kawin teu acan pernah engkang dugi ka kitu. Teu acan pernah engkang nembongkeun ka sono ka abdi mani kekereuweut kitu.
make ngajak ka kolong ranjang sagala. Atuh teuk bae abdi aya sangkaan yen eta teh Den Uwes. Ari Jahati mata keran deui kalah turun harita teh. Duka kunaon pangmanehna turun ti luhur ranjang nyampeurkeun anu ngagorohan ka abdi. Dasar sami teu leresna panginten nu mawi sarwana pada ka kolong ranjang. Nyi Suhana seuri dibeukeum. Kawas budak, paingan atuh hari kitu manehna kaluar ti jero kamar. Jawab Den Asmaya bari mesem. Sarta Jongjun jalan-jalan, mapai jalan anu sepi taya jalma anu ngulampreng. Maklum subuh keneh. Adik, ceuk Den Uwes sanggeus Nyi Suhana jeung Den Asmaya jauh teh. Bade naon? Jawab Nyi Hati mani kuraweur baud. Tah, urang kudu ngartinya. Mending diserahkeun, mending akang lacur. Ceuk Den Uwes los-los kana lacur sagala rupa. Naon dosana abdi make rek diserahkeun sagala rupa. Na geus teu suka ka abdi teh pangnyebat kitu. Ulah malik nanya. Jawab anggur. Mending diserahkeun, mending akang lacur. Sok jawab buru-buru. Diserahkeun alim, dipanglacurkeun alim. Na bener ari lalaki kitu teh. Jawab Nyi Hati heran. Tah, lamun sagala embung mah tak perlu diajak badami atuh. Sabab percuma sanajan badami oge lantaran sagala embung. Atuh da, daya piliheun nu kitu mah kabe oge ngarugikeun. Nya, pang ditanya oge ngarugikeun. Lamun nguntungkeun mah moal ditanya. Geus ah, tak perlu ngobrol deui kuring mah. Geus. Ceuk Den Uwes. Bari leos indit ninggalkeun bojona anu olohok rampang rempeng teu ngarti ku salakina. Atuh Nyi Hati ngaharuk bari ngomong jero hate. Tepi ka kituna salaki aing gara-gara neuleus Suhana tepi ka poho ka pamajikan. Ceuk geureun teu satena Nyi Hati mah. Bari teu kawawa berbei cipanona ngalembere. Harita teh pabeberang sararea sami kumpul. Malah sabadana dahar ngariung sigara ripu. Lantaran daharna ponyo. Kugitu teh ama pantas. Sabab harita rek mulang ngantunkeun imah jang idi. Yah, Den Asmaya, Abah teh bade wangsul ayeuna bae nya Den. Magi hari wangku lembur. Ceuk pasar dia ka minantuna. Biasa Abah, upami abdi ngawagel sawengi ieu deui. Jawab Den Asmaya bari neuteub ka mitohana. Aya naon pangnyandet ka Abah sawengi deui teh. Abdi tos badanten sareng tuang putra nyaeta bojo abdi. Anu maksudna dinten enjing teh hoyong meser bumi di ieu kota. Bumi namah tos kenging Abah. Sarta kantun ngartosan bae. Malah artosna oge atos dibantun ka dieu. Aya di dieu kanggo Abah sareng emak eta bumi teh. Kumargi eta abdi teu acan badanten sareng Abah teh. Nya kitu deui sareng emak. Tah kahoyong mah
Wengi engke urang badan teh margi ieu mah sumpah abdi sareng pun bojo. Anu sumpahna kieu, upami Jang Idik salamet sarta abdi sareng pun bojo tiasa riung mengpulung deui, abdi bade manggalekeun bumi kanggo Abah. Tah kitu sumpah abdi teh bah, nu mawi abdi nyandet sawengi deui mah. Ceuk Den Asmaya bari neuteub ka mertuana. Mangga atuh, ari kitu mah Aden. Kumaha emak bade di dieu deui? Ceuk pasar dia tak bojona. Rek bae manehna mah di dieu. Abdi mah rek balik heula bae melang ka imah jeung melang ku si Nyai. Bilih Den Uwes ngantunkeun sanes kitu nya Den Uwes. Ceuk Ibu Nyi Hatimah bari ngareret ka minantuna. Laras mak, urang mah urang wangsul ti Bayun bae. Ceuk Den Uwes bari manggut. Aduh ari geus sapuk sadayana mah. Terus harita diatur kieu, Nyi Hati balik jeung indungna sarta jeung Den Uwes dibaturan ku si Joher. Ari paeben nungguan imah Den Uwes sanggeus beres badamina terus harita barari. Mitra kaum dangu di jalana teu dicatur harita teh geus tepi ka lemburna Nyi Hatimah. Den Uwes terus ka kebon dibarengan ku si Joher. Gek dariuk dina catang anu malang jero kebon. Sanggeus manehna dariuk, pok Den Uwes teh nyarita. Joher, lamun urang badami jeung paeben tangtu paeben mah moal panujueun ka urang teh. Kumaha ayeuna pikeun pikiran maneh? Ceuk Den Uwes ngamimitian nyarita. Abdi mah bade tetep bae nungtut duit nu rebu-rebu teh Aden. Dabongan Aden make janji ka abdi. Jawab si Joher nungtut janjina peuting tadi. Enya, tapi kuring teu laksana ngagadabahna ka nyinena na. Da eta pamajikan kuring tekukeun maung anu kitu teh. Ayo ngaku-ngaku Nyi Suhana si kasabelan teh. Ih, ujit ah. Wios Den, hasil tu hasil mah urusan Aden. Da urusan abdi mah tos beres. Pan mareman distrik canggungan abdi mah. Nya kitu Kang Joher. Tapi aya deui akal anu leuwih beres tibatan tadi. Ah, ieu mah beres pisan. Ceuk Den Uwes bari ngulang-ngulang beureupna. Kumaha gitu? Jawab si Joher curing ha. Tadi urang ngadengekeun Den Asmaya mawa duit pikeun meuli imah teh. Kumaha urang paok duitna teh? Kuring nambahan duit sarta Kang Joher oge loba duit. Hayu urang bagi dua. Kumaha kira-kirana Kang Joher sanggup maok eta duit? Ai, nyobai nya. Pagawean akang eta mah Den. Keun kumaha akang bae lah. Tapi kumaha lamun urang katangkep? Kumaha kuring Kang Joher? Sabab kuring pamingpina. Jadi kuring anu tanggung jawabna. Beres tah, lamun kitu mah lain. Sok jadi Den. Kiranya kudu peuting ieu meureun maukna Den. Sabab lamun peuting isukan mah bisi kaburu dibeurikeun. Nya peuting ieu bae lah. Keun pila kadar nyang hareupan Den Asmaya jeung pasardia piraku ribu. Komo deui nyang hareupan Jang Idik nu leuleus keuyeub mah enteng pisan. Ceuk Den Uwes bari seuri. Gimana? Urang kumpulna Den? Ceuk si Joher kawas hayang geraprak bae. Urang lalajo bioskop heula baik. Kang Joher,
Jeung ulah make dangdanan urang mah make dangdanan biasa bae. Ngarah lamun ka paragop memeh asup urang bisa api-api nganjang bae. Agur gitu mah Yen. Jadi urang teh kudu siap sadia anu perlu merenya. Naon anu diperlukeun teh Kang Joher? Cukup kulinggis bae. Kun Aden mah ulah pipilueun urusan abdi eta mah. Sabab abdi aya maksud moal rek ngadobrak panto. Lantaran eukeur mah pantona weweg katambah anyar kene. Tangtu kana kasusahna teh. Kamana tuh jalana? Ceuk Den Uwes hayang nyaho. Gampil Den. Urang jalan tina daneuh bae di gangsir. Leuwih babari jeung leuwih aman. Gitu. Syukur atuh. Jawab Den Uwes mani buganggang. Keur kitu gero Nyi Hati mah ngageroan. Kang, gerata ruang atuh Kang. Ceuk Nyi Hati mah ka salakina. Atuh gancang Den Uwes jeung si Joher nyalambeurkeun. Berang kaganti ku peuting, malah geus peuting pisan dikira wanci janari. Dan Asmaya jeung istrina harita atos di kamar. Tapi teu acan salare da puguh ngarasa capek. Si keneh entas Badami ngariung jeung mitohana. Sarta anu diomongkeun arek meuli imah teh. Sanggeus beres Badamina, harita terus salare arasup ka jero kamar. Atuh jero imah jempling siga teu aya jelema. Matak adoh nu di luar anu tita tadi ngintip Den Uwes sareng si Joher. Ngadengekeun nu Badami sarta ngintip nunda duit. Nah, ditunda di mana? Sanggeus tetela kadenge gancang manehna nyarita. Ya, Den Uwes, kadangu aja wahanjo. Duit teh disimpenna dina tas di kolong ranjang si Yohana jeuna. Jadi tetela gampangnya. Ayeuna mah akang rek mimiti migawe bae. Ceuk si Joher bari neuteub ka Den Uwes. Bener Joher, pek atuh geura jalankeun tugas teh. Keun kuring rek ngajaga bisi aya jelema anu ngalanto ka dieu. Mangga Den, mangga akang ngiringan. Ceuk si Joher bari terus manehna ngagunakeun linggisna pikeun ngali eta taneuh. Anu keur ngagedug ngali mitra, jongjon teu aya kasieun. Lantaran sepi jempling, sararea geus salare. Atuh sora anu ngagedrug harita atra tetela. Atuh nyinena ngerejat kawas keur ngadedengekeun. Kunaon nena cengkat? Aya naon panutan engkang? Ceuk Den Asmaya bari geup nyekelan leungeun bojona. Engkang, sora naon eta teh Kang? Abdi marada hariwang. Jawab Nyi Suhana bari nyekelan leungeunna Den Asmaya deui. Edas, tetela nena aya bangsat ieu. Moal salah deui jalana teh ti jero taneuh anu dikali. Keun antep urang intip. Ulah kaluar Nyai mahnya. Sarta Jang Idik oge ulah digeuingkeun. Anu rek digeuingkeun teh Abah bae. Ceuk Den Asmaya bari terus kaluar ti jero kamar sanggeus diunggeukan ku bojona teh. Sup ka kamarna mitoha sarta gancang ngageuingkeun mitohana. Atuh mitohana reuwaseun.
Orejat cengkat barang rek ngabentak gancang den Asmaya ngantelkeun curug kana biwirna. Shh, tong nyarios bah, aya bangsat keur ngagangsir jero taneuh. Mangga gara siap, tapi ulah geruh abah, urang intip, ceuk den Asmaya. Bari pepatah, atuh gancang pasar dia nyokot bedogna, sarta den Asmaya nyekelan tambang. Kedrug, 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 sora taneuh anu ditugar di handapeun tengah imah. Mani atra sorana teh, da tereh parah. Atuh gancang pasar dia jeung den Asmaya teh taki-taki ngadago bangsatna asup ka jero. Teu lila gedrug-gedrug kadenge deui aya sora anu ngali. Teu lila jep jempe deui kawas keur nyingkahkeun taneuh galian. Gedrug, 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 rak, rak, krakek. Sora taneuh kekerekekan. Kawas rek beulah ngan kulantaran tehelna kuat. Sigana teh terus digali deui. Da disada tete lapisan gedrug, gedrug, gedrug. Breh tandeuh handapeun tehel ka ciri oyag. Abah, teteh layeuh. Ayeuna mah rek bijilna teh di dieu. Kumaha kapalai abah? Nah bade disampakeun ku bedog bae. Atanapi urang tewak, ceuk den Asmaya. Bari neuteub kami tohana sarta nyaritana ngaharewos. Kumaha aden bae abah mah? Jawab basar dia sanajan kolot henteu weleh ngahargaan nu ngarora. Ari pamendak abdi mah mending tewak tanpa dipergasah. Ngarah gampil mariosna nya bah. Keun kanggo newak nama abdi sayagi tambang ye. Namung bilih ngalawan mah siapkeun bae bedog mah nya bah. Mangga den. Jawab basar dia bari neuteub kanu tehel anu harita geus disada deui. Trak dek, trak dek. Brah tehel paburantak lol aya sirah nolol. Atuh gancang den Asmaya jeung mitohana siap sadia rek nyerek eta bangsa. Mitra, euleuh waktosna parantos hapunten samudaya kalebatan, hapunten samudaya kaluluputan, sampunten samudaya kakiranganan mitra. Sumuhun. Hapunten we kasadayana mung tiasa hiji heula mangna nuju ieu teh suantena nuju rada garing nya. Hapunten we kasadayana jeung hatur nuhun tina pangdoyongna kasadayana anu parantos ngarojong cariosan Mang anu dicandakeun ku Mang tina cariosan dongeng. Hatur nuhun kasadayana. Hapunten we da Mang mah sanes ahli dongeng nya. Ieu mah keur dicarioskeun atanapi dimaoskeun. Tah kitu mitra, hatur nuhun we kasadayana sakum para mitra sadayana anu parantos ngarojongna dina ieu channel, parantos subscribe-na, parantos ngajempolna, sareng parantos nge-share-na oge. Hatur nuhun kasadayana. Mugia atuh ieu teh sing janten bangbaluh kana pikiran, pangbeberah kana manah, sareng hiburan kana katalimeng ku pikiranana. Itu tah mitra. Hatur nuhun kasadayana dicekapkeun sakitu, hapunten biasana hiji heula. Jadi insyaallah enjing dilajeng deui. Nadasi hapunten kasadayana, hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.